Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kesadayana nu di kidul, nu di kulon, nu di watan, nu di kaler. Tepangkeun wastapun Chandra sareng rencangan abdi. Wastapun Sopa. Janten di dieu abdi bade ngareview hiji tempat anu mana ieu teh viral ayeuna-ayeuna. Nyaeta Curug Badak. Hayu suang sesarengan review. Manawi harga tiketnya sebenarnya 10.000 per jalmi. Oh 10.000. Mana tuh Kang? Iya kangge duaan. Terus kan kantor lebat? Enggak. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Hapunten ngawak-wakna. Mohon pangawakapun Chandra sareng ieu rencangan. Wastapun Sopa. Iya Bu. Dongkapna abdi ka dieu teh hoyong kuninga perkawis di tempat teh rumah kawina gitu. Oh, perkawis tempat ieu. Nuhun. Tempat ieu teh didirikeun awal tahun 2016. 2016 teh ka dieu teh seueur anu saruping ka dieu teh hoyong ningalan kaendahan tempat ieu. Tos seueur pisan di 2016 teh. Nah, di dieu teh aya sababaraha hiji tempat gitu kagetna semangat tinggal aya mah di paling Oh, dieu. muhun daseun yang kapal muhun. Mohon sanu gaduna teh di dieu teh. Sahana bisa teh atuh Pengetani Kabupaten Tasikmalaya. Kabupaten Tasikmalaya di Sayong. Enggak tuh, kami balik tinggal ya. Lanjut. Bapak, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana nu di kidul, di kulon, nu di wetan, nu di kaler. Petpang sal. Kang menawi harga kita teh sabaraha lebet teh? Ya gak. Nenek mau minum es. Video. Oke guys, welcome back. Oke, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan saya Hifdi Fatoni. Welcome back. Oh, Assalamualaikum. tiga. Assalamualaikum Ibu, Bapak. Waalaikumsalam ibu. Punten ngalagalak. Iya, abi teh yang terang Bu, perkawis. Jadi Lopez. Remaja, ayo udang. Yuk, bayangan. Baik.